Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Ngalajengkeun kana cariosan anu katunda. Ayeuna bagian anu ka-11 bade nyarioskeun asmaana Gusti Allah, sifatna Gusti Allah. Anu kaopat, gelar Gusti Allah anu kaopat teh nyaeta Al-Qudus. Hartosna Al-Qudus teh Allah dat anu maha suci. Suci tina naon? Maha suci Allah Subhanahu wa taala tina sagala perkara-perkara anu kurang pantes di datna. Da Allah maha sampurna. Sampurna Allah Subhanahu wa taala dina datna, maha sampurna Allah Subhanahu wa taala dina sifat-sifatna, maha sampurna Allah Subhanahu wa taala dina padamelan-padamelanana. Padamelanana Allah Subhanahu wa taala teu tiasa disamikeun sareng padamelan anu sok dipigawe ku nu janten makhlukna. Padamelanana Gusti Allah mah laisa kamislihi sayun fil ardi wala fis samai. Bersih suci Allah Subhanahu wa taala tina perkara-perkara nu kurang pantes. Sapertoskeun teu pantes, mustahil Allah Subhanahu wa taala nunutan. Mustahil Allah Subhanahu wa taala kulem. Mustahil Allah Subhanahu wa taala hoyong tuang, hoyong ngaleueut, hoyong harta, hoyong kabeungharan. Nu jelas Allah Subhanahu wa taala dat anu maha beunghar. Alam dunia ieu sareng panggeuseuna kagunganana naon deui anu rek dibutuhkeun? Da Allah mah teu butuh, nu butuh mah makhluk. Allah mah dat anu maha beunghar. Hayang naon-naon oge, hayang nyieun sajuta alam dunia oge mampu Allah Subhanahu wa taala. Hayang nyieun 1000 surga oge da wenang kanggo Allah. Allah maha suci, teu beunang dibayang-bayang ku urang. Kasucianana Allah Subhanahu wa taala penting kanggo urang iman, menteladani urang sadayana kana sifat Al-Qudus penting. Urang nu penting mah kudu belajar nyucikeun diri tina perkara-perkara anu dirarang ku Gusti Allah sinareng Rasulna. Tina afaliyah urang, sakabeh pagawean urang kudu dijaga diraksa ulah nepi ka fatajaiyah jeung aturan syara. Aqwaliyah urang sadayana kudu dijaga ulah nepi ka ngajantenkeun anu kaluar tina ucap-ucapan urang teh loba anu matak ngajantenkeun dosa, loba anu matak ngajantenkeun pipaseaeun, loba anu matak ngajantenkeun nganyerikeun batur. Ulah ta urang kudu belajar menyucikeun diri tina afaliyah, tina aqwaliyah, tina sam'iyah. Pangrungu urang kudu mulai dijaga. Pikiran urang kudu mulai dijaga, dibersihkeun. Ulah loba pola pikir anu negatif. I'tiqadiyah urang kudu dikuatkeun. Ulah boga patekadan anu garoreng. Penting urang sadayana kudu menteladani sifat suci Allah Subhanahu wa taala nyaeta urang belajar menyucikeun diri. Allah Subhanahu wa taala maha suci.
Moal aya pola pikir buruk di Allah Subhanahu wa taala, moal aya hayang hianat kanu janten makhlukna, moal hayang dolim kanu janten makhlukna, moal hayang hasud kanu janten makhlukna, nu sok dolim, nu sok hasud, nu sok iri, anu sok dengki mah eta mah makhluk anu dipingpin ku hawa nafsu beh dituna bisikan setan. Pamudah-mudahan nyuhunkeun urang sadayana, ngadoa urang sadayana ka Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan urang sadayana sing dibersihkeun ku Allah Subhanahu wa taala tina perkara-perkara anu matak ngajantenkeun dosa, sing dijaga diraksa ku Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Kanggo pembahasan anu langkung lebar insyaallah keun kapayeuna dina masalah hadis-hadis dayana mah sepintas heula nya. Ieu ge lami atuh 11 video neme kana Asma Gusti nomor kaopat nya. Cekapkeun heula sakitu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.